apikna tetep tah di dia nu ngabina kana akhlak teh nya. Sok sanajan ieu teh kertas nya kertas. Tapi di jerona ngandung kalam Allah. Menjadi ke sumber pikeun urang salamet gitu. Sehingga perlu ngamulyakeun sucina urang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa sayyidil Arabi wal Ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dina sabadana manjatkeun tahiyatul Islam, puja menjadi panghias rasa disanggakeun ka Allah azza wa jalla. Puji menjadi panghias ati eta tetep kagungan nu maha suci anu parantos masihan ribuan kenikmatan pikeun urang sadayana sehingga bisa kumpul ngariung dina mahfalah anu insyaallah dimulyakeun kalawan ayeuna kudrat iradatna hidayah ti Gusti Allah. Urang masih kene bisa panceg diajar na istiqomahkeun diri dina keur tolab ilmu. Biasana meureunnan mungkin dia lain mungkin hayoh gampang sebenarnya mah mungkin sanggup mungkin dia teh kukituna lamun lain pitulung Gusti Allah mah nyak teu jadi meureun poe ieu teh balik dewe ngagoler deui gitu da aya ciri nama gitu ngan meureunnan digero deui balik dewe gitu nya. Takuk kituna meureunnan ngaran cek dina kaul Imam Ibnu Malik oge kalamun labdun mufidun kastaqim. Lapad kastaqim istiqomah teu berat. Sabab ayeuna ngamudawamahkeun tuluy-tuluyan eta teh lain perkara nu enteng sabab digeser-geser jeung kabutuhan jeung kahayang nu beda-beda supaya naon intina mah urang meunang faidah dina sabadana teh eta kamari bet karak setengah encan sabaris bet kamari teh anu nyaritakeun watlub lil ilmi summa lakinhul waro karak sakitu kamari mah nyata meureunnan urang dititah nyiar ilmu summa lakinhul waro tuluy lamun geus bisa
maka papagahkeun deui. Jadi meureunnan supaya ilmu bil amal kena kasajar bisamar tangkal anu lebeut ku buah gitu. Pan alus pada hayang lamun tangkal buah mah, lamun tangkal ngan sakadar ngaheuheurinan aya guna aya ngan meureunnan dina palebah kamanfaatanana loba keneh anu buahan. Bisa jang ayeuna ngiuhan nya mun ceuk urang mah meureunnan ngiuhan di handapkeun tangkal anu gede bari rimbun. Komo bari aya buahan mah bisa bari ayeuna meureunnan ngala buahna. Ibarat meureunnan lamun ilmu teu diamalkeun cenah kasajar bila samar tangkal buah-buahan. Tapi manfaat keneh. Cek hiji ulama nyebutkeun bahwa utlubul ilmi teangan we ilmu. Sok sanajan ayeuna cenah can bisa beramal. Encan karak neangan ilmu. Meskipun eta tangkal can buahan, tapi setidaknya bisa keneh dipake jang ngiuhan. Jadi meureunnan urang mah nyiar ilmu terus lamun bisa sesuai dengan kadarna maka amalkeun. Bahkan ayeuna lamun urang geus bisa amal, maka walakinhu papagahkeun deui. Sabab lamun urang encan ngamalkeun pek dipapagahkeun biasana sok camplang gitu. Camplang urangna can ngarasaan ngamalkeunana. Tapi geus nitah ka batur. Alus eta oge gitu. Nya. Jadi bahasana ayeuna meureunnan dipigawe we ku batur. Maka kabagian keneh ganjaranana. Urang tas ngaji tapi can kungsi ngamalkeun kasarangan. Tuluy kurang teu dipapagahkeun ka batur. Eta batur teh ngawaro pek diamalkeun, maka kabagian cenah. Kabagian ganjaranana. Mentakan ayeuna meureunnan para alimul ulama maslahat kahirupanana bahkan ayeuna ngajadikeun warisan ilmu teh nu disebarkan ilmuna maka terus diamal-amalkeun ku jadi murid-muridna, maka terus deui datang deui ilmuna, datang deui barokahna, datang deui ayeuna manfaatna pinuh ku ganjaran. Nah mentakan pantes ayeuna disebutkeun bahwa ulama mah di mana maot oge kur jasadna hungkul. Tapi ayeuna sok ngadatangkeun kahirupan jang anu hirup. Tingali we ayeuna para alimul ulama anu geus maot sok ngahirupan jelema anu hirup. Kumaha maksudna ngahirupan jelema hirup? Tungtungna aya tukang dagang, aya anu punta-pentakna cek dibasakeun mah nya. Aya anu tukang bebersihna. Aya tukang parkirna. Jadi ngahirupan anu hirup. Sementara anu hirup ngahirupan anu maotna ku jalan ayeuna meureunnan hadiahna. Jadi lain ngarap tabarrukna teh ayeuna ku kaberkahan anu maot bisa ngahirupan anu hirup eta secara maknawina lain ngahirupan jelema hirup geus hirupan nya sok sanajan ayeuna meureunnan masing-masing ngabogaan milik rezekina ngan syariat aya eta makom ulama anu berilmu maka tempat eta hirup gitu. Seperti lamun urang meureunnan indit weh tong jauh-jauh lah ka kemisan gitu. Maka tukang dagangna aya, nu musafirna aya, tukang parkirna aya, jeung sagala rupana. Tidinya oge geus kaciri gitu. Katingali bahwa ieu ilmu teh bisa
ninggikeun kana darajat. Entakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Dituluykeun ditu teh utul ilma, jelema anu keur siar ilmu, maka bakal naik di darajatna. Nah, eta karak setengah betna. Kemudian bet anu saterusna adim kalama rabbi wathur tak somu. Berarti cabang anu kasabaraha nyaeta di dieu disebutkeun cabang nu berikutna wasuk batu tasi'ata asyara jeung ari cabang iman anu ka-18 nyaeta takdimul Quran, ngagungkeun kana Al-Qur'an. Mentakan di muqaddimahan wala yamassuhu illal mutahharun dina suratna sugan inget keneh la yamassuhu sok dimerekan la yamassuhu illal mutahharun. Ieu teh aya sababaraha pendapat. Pikeun urang mah anu ngamadhab ka Imam Syafi'i maka haram lamun teu boga wudu nyaeta 4 perkara. Hiji salat, kadua tawaf, katilu mawa Quran jeung nyabakna. Nyabak jeung mamawa. Teu meunang teh lamun teu boga wudu. Bahkan aya definisi nyebutkeun dicempal. Pas kitu we. Ngagogoler dicempal tetep teu ngarobah kana hukum sanajan dicempal. Sarua jeung sebutkeun urang anu najis apa Quran anu najis. Tengah ngadefinisikan tetep kecuali aya madarat. Di jalan aya salembar Al-Qur'an urang teu boga wudu cokot kantongan. Dicabak dibawa madarat kusabab bisi katincakan nya eta meunang. Terus aya basakeun dihandap ngagogoler lamun ayeuna karep wudu heula bisi kasepak cokot buru-buru simpen we gitu. Jadi nu kumaha di dieu dina nganisbatkeun takdimul Quran teh eta ke dibahasna dina hukum fikih. Nya eta. Kumaha lamun dihijikeun misalkan dina tas. Da urang nejana mawa tas. Dina tas aya Al-Qur'anan. Maka eta mah beunang. Gitu. Ngan seja mawa barang, lain seja mawa Quran. Gitu. Tapi aya oge nu boga paham bahwa Quran ieu teh la yamassuhu ilal mutahharun teh meunang. Sabab dinisbatkeunana ieu dina surat Waqiah sok tamat tara macana. Sok berenanya nyata dina surat Waqiah. Urang tes buktikeun cokot Quran buka surat Waqiah ayat kasabaraha hiji gitu. Boga wudu teh. Sok urang mah ngabuktikeun gitu. Ayeuna dina surat Waqiah. Ayat kasabaraha hiji. Dua puluh 27 dina juzna. Ieu mah orang bari ngabuktikeun gitu. 534 kalau 534 juz ke-27.
ayat 78 apa ngisan 537 itu maknanya itu 537 537 pangluhurna nih tingali innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. 77 78 78 80 udah luhur aya ya aya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun ta la yamassu ilal mutahharun di dieu teh aya anu nafsirkeun secara gamblangna bahwa meureunnan anu moal aya nu tiasa nyepeng kana Al-Qur'an illa kecuali al mutahharuna lapad mutahharun di dieu mah jalma makhluk anu disucikeun ae malakul malaikat ae jibrilun malaikat Jibril nu di mana nyata tanzilu mir rabbil alamin anu diturunkeun ti Gusti Allah nu nampi kana wahyu nyata meureunnan malaikat Jibril nu aya di mana fi lauhim mahfuz nyata tingali kana ayat samemehna wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim kan ka dieu jadi lapan innahu balikna kapayun deui pasabih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum terus itu jadi nganisbatkeun lapan annahuna sebutkeun isim domir nu balik di kaluhur engke anu disebutkan bahwa lapad al-mutahharun di dieu mah nu disucikeun ya anu disucikeun jadi isim maf'ul anu di itu nu disucikeun bari jeung dimajhulkeun ari anu suci eta mah maklum anu suci. Sementara malaikat Jibril makhluk nu disucikeun anu tiasa ngantarkeun kana lapad tanzilu mir rabbil alamin nyata kalamu rabbi sehingga aya jalma anu nyebutkeun bahwa nyepeng Al-Qur'an tanpa wudu ge aya gitu dan nu disebutkeunana cenah Al-Qur'an anu disebutkeun la yamassuhu di dieu mah teu aya nu nyepengan ilal mutahharun kecuali malaikat Jibril gitu tah. Terus ari pikeun urang mah gitu nya pikeun urang anu dijadikeun paham nyandak tina madhab Imam Syafi'i bahwa tarabtina bahwa nyepengan Al-Qur'an eta kudu mutahharun suci urang suci tina naon tina hadas sehingga meureunnan lamun
urang teu boga wudu maka teu meunang cenah nyabak kana Al-Qur'an. Kumaha lamun maca mah meunang. Maca mah meunang. Nu teu meunang mah nu junub. Nu junub teu meunang maca Quran, nu head teu meunang maca Quran. Ila kecuali zikir. Seperti lamun reuwas astagfirullah eta mah lain maca Quran. Niatna zikir. Atawa maca doa rek dahar bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillah teh Al-Qur'an. Eta mah niatna maca doa. Nah gitu. Sok simpen dewe. Terus pikeun urang ayeuna pan urang mah can pinuh ku kailmuan dina masalah Al-Qur'an. Karak sekilas gambaran nu dohir hungkul Quran teh nu kumaha. Nah gitu. Quran teh nu kumaha. Sabab ti dieu ta'zimul Quran, ngagungkeun kana Al-Qur'an. Engke aya bahasanana lebih jauh gitu. Sementara ayeuna awalan bahwa naon anu disebutkeun Quran. Kalamullah. Ari cariosan bisa dicekel. Kalam teh cariosan. Pangandika, dauhan bisa dicekelan. Henteu. Ya, teu bisa dicekelan. Terus ayeuna datang na malaikat Jibril nyanggakeun Al-Qur'an bertahap ka Kanjeng Nabi. Sebutkeun diwahyukeunana berangsur-angsur. Salami 23 tahun teu gujlug langsung sa Al-Qur'an. Berangsur-angsur. Bari jeung ayeuna tina berangsur-angsur kitu teh meureunnan disesuaikeun dengan keadaan anu ngajadikeun terjadina sebab-sebab turunna eta Al-Qur'an. Nu pertama bahwa diturunkeun ka Kanjeng Nabi nyaeta surat Al-Alaq. Iqra teh baca. Sementara ma'ana biqari kaulah teu bisa maca. Iqra ma'ana biqari. Punten cenah abdi teu tiasa maca. Da abdi mah teu diajar barang bacana oge. Iqra. Bari jeung ayeuna begitu jadi meureunnan urang ngabalikeun deui kana tarehna kana sejarah diturunkeun Al-Qur'an gitu. Dikeukeup ku malaikat Jibril langsung ayeuna ditepikeun eta Iqra bismi rabbika lain kana pangreungeut ka dieu tapi kana hate. Sementara ayeuna anu dijadikeun pemahamanana nyata alam nasrah laka sadrak. Jadi kana dada. Nah dada dia teh dohirna padahal mah nu disebutna hate maknana. Jadi lamun rek maknaan teks terjemah kana dada. Naon aya dina dada? Tulang. Jerona di jero dada teh rupa-rupa aya paru-paru. Nya. Aya deui hate, aya deui meureunnan jantung di belahan dada teh. Terus ari hate teh bentukanana daging kimpel. Anu disebutkeun ayeuna alam nasoh laka sodrok dada anjeun nu disebut di maknaan hate. Hatena apakah hate nu ngagumpel ieu? Nah, kan gitu. Jadi ari teksna mah sodrok dada, tapi di maknaanana adalah hate. Terus hatena lain hate nu ieu deui gitu. Da hate nu ieu mah atuh daging kimpel tina darah gitu. Apakah bisa kumaha eta? Disebut we lamun boga penyakit hate
cek nu dohir hatena nu ieu berarti liper. Tapi cek ningamanaan secara ilmu ayeuna batin lain kana hate nu ieu tapi kana pikiran begang kana awak teu ngeunah sare teu ngeunah daang kan gitu. Penyakit hate takabur, iri, dengki, hasud jeung sajabana. Tah apakah dina hate ieu? Kan lainnya. Jadi tegampang ayeuna kudu memahami bahasa Al-Qur'an. Meskipun ayeuna dina Qur'an kene disebutkeun bil Arabi ku bahasa Arab gitu. La'allakum ta'lamu supaya anjeun teh nyaho gitu. Tapi ada beberapa bahasa anu perlu dikaji ulang sehingga dina keur maham kana Al-Qur'an teh butuh 12 pan ilmu gitu. Nanti ngerti teh ya. Ari nu ayeuna gitu maham teh asa ku gararenah gitu kana Qur'an teh jeger ya, seolah bahwa ayeuna dengan membaca terjemahan cukuplah dijadikan sebagai patwa Al-Qur'an ayat anu artina ieu can nyaho anu dimaksudkeunana ka mana. Ieu teh ayat naon? Nu ditujukeunana jangka saha? Terus sebabna kumaha? Pan urang mah boro-boro, tong boroning kitu bieu dititah neangan ayat oge pabeurit nya. Nah, pabuis gitu. Nah, Quran dicandak sabab masdar. Asana tina lamun bahasa fi'il madina mah tina lapan qara'a yaqra'u iqra bacaan itu. Lamun iqra fi'il amar baca gitu, nitah baca ku anjeun. Lamun qara'a maca, yaqra'u arek maca, Qur'anan nah, bacaan gitu. Eta secara cek bahasa santri itu ditasrif tina qara'a yaqra'u Qur'anan, iqra baca ku anjeun. Tah sehingga lapad Al-Qur'an di dieu nyaeta baca anu perlu dibaca, petunjuk parentah ti Gusti Allah bahwa satu Al-Qur'an anu dipasikeun ka Kanjeng Rasul salami 23 tahun teh eta mengacu bahwa di jerona pinuh ku pituduh petunjuk jang kahirupan diterapkeun we dina surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, ramu-ramu, petunjuk, undang-undang, aturan disebut sumber hukum, bukan hukumna, sumberna. Jadi bersumber semua ke Al-Qur'an. Terus meureunan eta Al-Qur'an teh pikeun urang mah karak nyaho teh diturunkeunana di sabaraha tempat. Di sabaraha tempat Quran? Sok coba. Di sabaraha tempat? 30 juz teh. Kan urang nyaho cenah Al-Qur'an 30 juz. Diturunkeun di sabaraha tempat? Dua. Makkiyah jeung Madaniyah. Tong sieun salah kan nae gitu. Supaya nyaho lamun ayeuna dengan adanya kesalahan berarti bisa dibenerkeun. Makkiyah berarti surat anu diturunkeun di kota Mekah. Nu kadua Madaniyah nu diturunkeun di kota Madinah. Ari tempat namanya beda-beda. Tempat turun nama itu.
ngan dibagi dua, aya surat Makkiyah, surat Madaniyah dibagi dua gitu. Ngabedakeunana gampil ya sebenarnya. Nu kahiji bahwa surat Makkiyah berhubungan erat jeung tauhid, jeung keimanan. Karena pertama anu dijadikeun tolak ukur nage Rabbik, jadi tauhid. Naon tauhid teh? Nyata ilmu nu pertama, cek Imam Ghazali, al ilmu salasun, ilmu tilu nu kudu dijadikeun fardu ain. Nu kahiji ilmu tauhid dicokot tina wahada, wahidun, jadi ngaesakeun Gusti Allah. Hiji we, dua tiluna. Jadi we akidah. Nah, ya, ngaji bab akidah berarti nauhidkeun ka Gusti Allah, mung ka Allah ibadah teh. Entak ayeuna tan lapad tauhid berarti keur ngandelan ngamaknaan lapad asyhadu alla ilaha illallah. Tadinya sehingga tentang keimanan, tauhid, akidah nu dibahasna. Anu ngarubah tina persembahan kaum jahiliyah nyata kana tapekong teh. Ari urang aya keneh ayeuna tong beureung tapekong geus rupa-rupa ayeuna mah. Maksudnya nu disalahkeun ya tapekong we patung wae, pada mah salain patung ge aya. Sabab nu disebutkeun la syarikalah teh teu aya anu disekutukeun, diduakeun. Ngaran-ngaran diduakeun berarti dipiheulakeun anu dianggap lebih prioritas. Ima wa ima, arek kabogoh, arek anak, rek pamajikan, rek pagawean, arek ayeuna HP, arek mobil, arek motor, rek harta. Pokona mah ima wa ima eta. Naon rupana nu dijadikan prioritas utama, sementara Allah dikesampingkan. Maka eta sebutna la syarika. Teu meunang. Mentakan sakur-sakur perkara nu berhubungan, maka inti dina hatena kudu tetep ieu mah ibadah gitu. Neangan kasab niatan ibadah daku sawab diparentah ku Gusti Allah gitu. Ayeuna meureunnan ngamumule keluarga diparentah ku Gusti Allah, niatan ibadah mimitina. Ngan dina prak-prakanana we kadang gitu sok eleh. Bahkan jeung awak sorangan cek Gusti Allah ayeuna meureunnan hayya 'alas shalah ke kedeung deui resep keneh we nyoh HP. Mana nu diprioritaskeun? Kahayang awak nyoh HP. Karena bola mah resep memujuhna pan ayeuna mah daek tengah puting oge ngajejentul hareupeun TV. Tapi sok cenah ayeuna tahajud 2 rakaat setengah lain sulap. Maca Quran karake saayat 2 ayat heuai. Kaburu tuduh. Lain lalagaan nya abong kena teresep jeung tara nonton lain kitu ieu keur nyaritakeun. Nya mangga eta mah da masing-masing. Arek bola, arek naon, arek itu kieu ngan ieu keur nyaritakeun bahwa la syarikalahu nu diprioritaskeun utama teh adalah Allah, disebut we tauhid gitu. Komo dina persembahan mah ibadah ngadunungan nu paling utama nyata ngadunungan mah ka Gusti Allah. Salian teh eta teu pati teuing diwaro. Apan aya parentahna nya tetep nu paling utamana mah ibadahna karana Allah. Mentakan ayeuna keur ngamaknaan lapad asyhadu ge teu cukup ku bersaksi. Maka dipapagahkeun aya 4. Nekadkeun kaula, ngabenerkeun kaula, ngayakinkeun kaula, jeung nyaksian kaula sanyanyana henteu aya deui pangeran
anu wajib diibadahan kalawan hak angin Allah eta. Ari pakai terjemah mah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah sakitu hungkul terjemahan mah. Padahal didinya ngamaknaanana opat bari jeung anu wajib disembah kalawan hakna nu disembah. Jadi digugulung tauhidna. Cek Imam Ghazali nu kahiji tauhid. Jadi ngabenerkeun dina masalah akidahna. Terus nu kadua akhlakna. Dina keur ibadah teh kudu disandingan ku akhlak. Sabab loba nu ibadah teu make akhlak. Salat ku salatna. Maca Quran ku maca Qur'anna. Maka ayeuna ti dieu urang keur rek ngamumule ngagungkeun Quran berarti ieu ibadahna kudu dibarengan ku akhlak. Tah adab-adaban. Kumaha adab-adaban ngamulyakeun ngagungkeun kana Al-Qur'an? Pertama nyaeta meureunnan pamin dzalika jeung tina sawarehna tina takdim ayakrohu yen ta maca ieu si man ala toharoti dina kayaan suci. Boga wudu geus lazim lah sarerea nya. Wudu heula. Tapi ari budak kumaha geuning nu dialalajar. Quran maca dibawa tuturutan maca bari jeung dibawa digiwing gitu nya, tapi kadang teu warudu heula. Kumaha nu kitu? Nya. Kataklip can. Kitu ayeuna mah urang bahas napan. Ari urang mah geus kataklip wayahna wudu we. Urang mah kataklip nya, ari budak mah teu kataklip. Maka meureunnan dina wajah sabah diajar. Budak kuduna nya tak keur dina waktu keur diajar kitu teh dititah warudu heula. Ngaranna ge budak. Dititah wudu mah, tapi tetep we ngararaji nu dipikiranna teh lain wuduna gitu. Ngararaji na ngaji heula. Tah ieu mah keur wajah sabah ngajar ngaji. Ke maju meureunna karak we, meureunna supaya nerap. Pantesan atuh urang teh dina ngaji teu nepi-nepi kadang apal cangkem geuninganan teh dibarengan ku wudu gitu. Sabab al ilmu nur cahaya kudu kanu suci. Turuna ilmu ti luhur ka handap bari jeung hatena kudu ngahandapkeun diri. Tawaddu teu meunang adigung. Dina taklim nyebutkeun ayeuna la yahsulul ilma illa bitawadu la bitakabbur. Lamun takabur beak cenah. Seperti ayeuna takabur di dieu teh ngaibaratkeunana seperti banjir anu ngahadang kana imah kana tangkal sok sanajan gararde ditimpah ku banjir mah eleh. Sok sanajan elmuna loba tapi eueuh dina akhlakna beak ku sabab takaburna. Mawa ilmu ku takabur gitu. Eueuhan we. Berubah tina nur teh jadi nar gitu. Eta. Balik deui ayeuna meureunnan nu kahijina mah dina takdim teh urang kudu dina kayaan suci. Tadi nu di Mekah mah ditulutkeun masalah akidah. Sementara di Madinah dina masalah ibadah, puasana. Ya. Turun ayat tentang puasa, turun ayat tentang zakat, turun ayat tentang sholat. Ya. Dina Al-Baqarah panjang. Al-Baqarah mah hampir sabaraha juz? 2 juz setengah. Satu surat gitu. Ari Makkiyah mah pararon. Madaniyah mah pararanjang. Nu hiji ngabahas keimanan, nu hiji mah bahas Islam. Ya, ibadah. Nu hiji mah ayatna pararanjang, nu hiji mah ayatna pararon.
Rarondok gitu. Hari susunan nama itu berurutan makian Bahkan ayeuna dina surat Makkiyah aya madaniahan gitu. Dikecualikeun dina madaniyah kadang aya nyelap Makkiyahna. Tak ieu mah urusan ahli Quran. Urang mah boro-boro raah kudu bisa nu mana ieu teu urang mah teu apal pokona nolong Quran gitu. Sementara mah gitu. Tina 30 juz dibagi 2. Terus asli na bener teh 114 surat kan gitu. Asli na. Panolobana apalna apokana mah 114 surat gitu. Dina etana 114 surat. Dina ieu nyebutkeun bahwa apakah bener bilangan anu dicantumkeun nepi ka surat terakhir nyata berenang surat An-Nas ya. Di dia mah disebutnya langsung bilangan 114. Jadi ayat 114. Sementara ayeuna aya nu nyebutkeun 113. Berarti nu mana nu teu kaasupkeun kan aya. Berarti eta mah kudu ngajina dina bahasan ilmu tafsir. Terus dina ayatna urang mah apalna teh nu 6.000, 600, 60, genep. Cenah deui. Cenah lain cek sorangan. Cenah dan can pernah ngitung. Can pernah nenget-nenget. Ari hatam mah insyaallah. Hatam maca mah gitu ti mimiti nepi ka beres. Insyaallah hatam. Ngan nenget-nenget mah bener teh ayatna teh 6.000, 600, 60 genep. Kan henteu. Kumaha lamun ayeuna urang hayang bisa kitu berarti kudu kuliah deui. Khusus ulumul Quran. Ilmu Quran. Kedina ilmu Quran teh dibahas deui. Qur'ana Quran naon ke? Arek lompat kana sejarah Qur'ana. Arek lompat deui kana meureunnan sebutkeun sastra Qur'ana. Macam-macam dina Qur'ana ge. Geus pokona urang mah kitu we lah ngajina. Nu mimiti meureunna paling banter-banter urang meureunnan yaqraul Qur'an maca Qur'ana dina kayaan suci. Wudu heula. Sehingga ditekankan wa alla yamassuhu jeung ulah nyabak kana Al-Qur'an teh lamun illa tohiron kecuali suci. Jadi lamun teu suci tong nyabak. Usahakeun. Terus disebutkeun Quran teh apakah sanu ngabentuk buku kieu, nu ngabentuk kitab kieu Quran teh. Nu teu meunang dicabak teh gitu. Salembar ge Quran. Saayat ge Quran. Pan ieu mah cenah terjemahan dan Quran, heuh terjemah Quran. Ditinnya Quran keneh disebutkeun ge. Ieu nyata dina palebah ngaraksana. Mungkin dia urang kudu bisa secara pribadina masing-masing. Dan ngaraksa jang sadaya mah urang can bisa. Walau bi kalimatin sok sanajan sakalimat, walau bilauhin sok sanajan ayeuna dina lauh teh dina papan. Ditulis dina oke mah kaligrafi gitu nya. Cek apik mah teu meunang. Cek apikna teu meunang gitu. Tapi satu sisi lain nyebutkeun ngamaknaanana bahwa anu disebutkeun Quran mutlak teh Quran tulisan tok Quran sadayana. Lamun ayeuna ngahiji jeung bahasan ilmu nu sejenna disebutkeun kana tafsir, kana kitab hadis nu aya Al-Qur'anan eta mah sani. Jadi nu misti tulisan Quran tok gitu. Seperti misalkan di dieu. Ieu buku.
di jerona nya Quran nya hadis jeung segala rupa kumaha lamun teu boga wudu sah meunang ieu mah da disebutkeun ieu Quran lain terus ayeuna nu kieu ieu Quran lain sok sanajan di jerona aya ayat-ayat Al-Qur'an lain ieu mah kitab nah iya gitu nya buku aurad buku aurad nya eta kan ayat Quran terjemah di jerona Quran hungkul peda aya laten gitu laten teh tentang Quran nya disebutna Quran apikna teh kitu anu teu disebutkeun Quran teh ayeuna lamun di jerona bersandingan jeung sejeuna seperti nanti sakalimat dijelaskeun babaraha halapan ku bahasa Arab eta mah disebutna tafsir eta mah meunang gitu. Tapi dia mah kudu rinci teh memang bener-bener gitu. Terus ke urang sikap urang misalnya kan sok ayanya begitu selembar pas lagi kamari teh menuju sekolah mari gitu kan aya tulisan aya Arabnya terus aya ayat gitu. Nah maknanya apa maksudnya lain terganggu maksudnya terus nyasoek lah gitu. Tapi kan aya nu kita ini dibakar we cenah kita mah hanya dibakar oge apa kumaha Pak? Saya dilebur nanti katanya. Balik deui dina ngalebur di beuleumna, di kuburna jeung sagala rupana niatna supaya ngaraksa. Kan gitu. Lain ngahinakeun, lamun di beuleum niat ngahinakeun mah doraka. Ya di boleuman Quran gitu kan doraka ieu mah niatna ngaraksa supaya henteu jadi madarat kumaha lamun anu di sakola nyimpan aya buku agama ngada sebutan buku agama buku disebutna ge tapi cek nu apik masuk sana jeung disebutkeun buku eta teh Quran gitu tapi kemarin itu cukup penting saya kenal orang bikin nanti ke warung dan ada manfaat kan pakai nanti kita minta beberapa mau ayat tulisan Arab itu mau minta ayat tulisan Arab kayak gitu disakeun eta urang mangaraksana kitu gitu mending kene simpen we tong dieukeun sabab ari geus jadi lumpatna ka warung mah ya jadi bungkus teu ngaraksa eta sisi lainnya rupa anu geus zaman Kanjeng Rasul mah eueuh model kitu teh saeunan eueuh tulisan Qur'an naon ge so ayeuna datangna sampurnana Al-Qur'an zaman Kanjeng Rasul selama 23 tahun teh apakah ngabuku disebutkeun Qur'an aya teu ngamaknaan ayeuna bahwa la yamassu ilal mutahharun teh kana nu kieu zaman Kanjeng Rasul sok lamun rek ngudag bahwa otakna rek dipake secara mutlak gitu. Zaman Kanjeng Rasul can aya kitab kieu. Nya kitab Quran nu ngabentuk buku kieu. Teu aya kan. Berarti rek dicabak di mana tuh? Rek dibawa kumaha tuh? Teu aya kan. Sehingga datangna fatwa ayeuna dicabak dibawa teh nyata ku para ulama. Dan Kanjeng Rasul teu aya tulisan eta naon anu ngabentuk Al-Qur'an ge teu aya. Jadi arek dicabak kumaha? Sehingga dimaknaanana nyata fi lauhil mahfuz. Anu dicanakna nyata ku malaikat Jibril kadinya tah. Nu secara jerona bahkan aya ulama nu disebutkan ya ulama sebagian kebelah dieuna nyebutkeun teu nanaon. Dan dimaksudna ge lain Quran ieu mah kertas cetakan. Tapi apikna tetep tah di dieu nu ngabina kana akhlak we gitu nya. Sok sanajan ieu teh kertas nya kertas. Tapi di jerona ngandung kalam Allah. Menjadi sumber pikeun urang salamet gitu. Sehingga perlu ngamulyakeun sucina urang.
Ya, sehingga jika seolah-olah cetek we ilmu nu biasa padahal mah ternyata di jerona penuh urang teh supaya bisa ngamaknaan wawasan anu lebih deui sehingga takdim lapat takdim jeung waqtiramuhu ngamulyakeun ngagungkeun jeung ngamulyakeun bandinganana nyata make ilmu akhlak. Terus dinaker maca lamun maca di dieu nyebutkeun wa ayyastaka. Naon wa ayyastaka teh jeung yen kudu ayeuna nyiwak anjeun. Ngan di mana lain wajibnya. Sunnah. Nyata nyusur heula. Ayyastaka wa yatakhallalaha nyela dikitukeun. Di non lain nyeuhnya nya meskipun arti khallalaha di dieu mah nyeuhnya gitu. Tapi lain dicahilkeun ku nu kieu jang neangan non nu nyelap katanya lain. Jadi disela-sela gigi ku ieuna ka gosok. Ku susur gitu, ku siwak. Dapat yastaka o yatakhallala. Jadi nama nyusur heula sunnatna nyusur. Inda iradati qiraatihi di mana rek karep maca Quran. Jadi sunat madenan nyusur heula. Terus ayeuna wa ayyastawiya li qiraatihi qaidan. Mun bisa mah urang mancegkeun diri dina keur maca Quran teh nyaeta bari diu. Lapan qaidan diu. In kana bi ghairi salatin. Dina kaayaan tingkahna lain keur salat. Rek salat panangtung. Rek salat maca Quran nya maca lah. Ya. Jadi salian tikeur salat maka maca Qur'anna di dieu. Terus wala yakuna jeung ulah aya muttaqian nyarande. Jadi maca Qur'an teh bari kieu. Nyarande. Entong nyarande macana. Lain maca Quran. Ieu maca Quran. Jadi ulah nyarande. Ngamaknaanana ulah di dieu lain haram. Adab maksudnya. Pan geus teu kuat misalkeun ayeuna kudu nyarande da leuseuh, mangga eta. Saena teu nyarande. Seperti ayeuna lamun keur mahalul qiyam tong sok nyarande ta'adub sok aya nyarande we saena tong nyarande wala yakuna muttaqian jadi ulah nyarande wa alayal basa siabat tajammal pakai baju nu rada pantes merek ngaji itu nu pantes tajama teh berarti nu dianggap bahkan jama teh bisa halus bisa anyar pesan atau ibu-ibu ngaji teh halus saya ternyata geningan wa ayal basa siabat tajama jeung kudu make baju na teh ayeuna anu tajama anu dianggap alus. Pantesan paginding-gindingnya. Geuning meunang eta paginding-ginding teh. Lain ayeuna sesengklehan gitu nya. Wan kitu nih urang sekilas geuningan aya coretna. Meskipun hanya secara kasat mata nama cenah ngagaya wae kan pada mah geuning aya parentanan. Nyata siabat tajama make baju nu pantes gitu nya.
Jadi lain sablak seblek gitu nya. Eueuh baju nu alusna ge nu bersih itu gitu eta naritkeunana gitu. Pak cenepan kudu nu jamal bajuna ge eueuh nu jamal mah gitu. Nu bersih we. Cenah bersih ge henteu urut make tadi sengitan gitu digindingan ini bajuna nu ginding pantes bersih suci bari seungit gitu. Eta teh ngamaknaan supaya rada merenah mah gitu. Li annahu karna saenyana eta si jalma teh munajin rabbah arek munajat ka Gusti Allah maca kalamna geuninganan urang bareto mun inget teh sok dibere kertas salembar bari seungit aya gambaran nah disimpen teh bahkan dibaca dibolak-balik netkareup kasarean ge aya we dina dada meunang ti sitaeun cenah kitu ari kana eta mah geuning urang kana eta sabab akur jeung kahayang awak kur zaman harita ayeuna mah kitu nya beda zaman ayeuna mah geus zaman eta digital ayeuna mah atuh heula mengalaman keneh komo deukeut ka lebaran mangahaja meuli ka Sukabumi nya ngahaja ka Sukabumi ka Supermall meuli teu pira 3 siki teh seungit teuing nya simpen di gendingan eta. Jadi munajat cenah urang ngarek munajat maca kalam Gusti sehingga mapantes diri. Wa ayyastaqbalal kiblat. Terus madep ka kiblat. Cenah pan ayeuna pangajianna muter urang teh kabagian di belah kenca nya teh naon. Lamun keur karep sorangan nya ngarep kiblat. Gitu. Iraha li qiraatihi dina waktu keur macana madep ka kiblat. Tapi itu jadi kewajiban mutlaknya ka mana yang hareup gitu. Ngan di saekeunana nyata mustaqbilal kiblat yang hareup ka kiblat. Terus meureunan kullama tanakho'a wa ayyam saka anil qiraati ida tasa'aba naon cenah samang-samangsa urang teh lamun keur tegareunah ti qara pekrek ngarehak maka simpen tuluy urang keluar terus sebisa mungkin nu jadi adat di mana arek muka entongnya ngeletak heula terus dibuka ta'aduk sabab ieu teu najis tapi barang geuleuh gitu. Jadi ulah ini sakitukeun heupan cahese cenah heupan eta tah sok ngagampangkeun teh gampang nya gitu padahal mah ternyata geuningan eta ngaraksa ulah muka lambaran-lambaran ku ngaletak letah gitu supaya ieuna aya ciduhan ye tehnya ngaraksa gitu. Wa ayyam saka anil qiraati jeung ayeuna meureunan dina keur ngabasakeunana manglek tina Al-Qur'an idza tasa'aba di mana-mana heuai kapan sok tunuh ning maca Quran mahnya maka orang kudu meureunan tutup ulah aya soraan bisa mungkin diredam ya mun bisa mah cek Kanjeng Rasul mah ditahan dina keur heuaina pan hese adat heuai sok gitu nya mukakeun rahang kamari mah nyebutkeunana nya asup nilu sehingga kan eta datangna ti setan
sehingga tutupan lamun keur heuai cenah gitu. Terus deui urang bisa ngaraksa deui wa ayyaqra'ahu ala ta'uddatin. Lamun rek maca nyata maca ta'ud heula. Idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Nyata ayat ta'udda jaluk raksa tina gangguan setan. Sehingga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eta heula. Jadi dimimitian ku ta'ud disusul ku bismillah. Setiap Al-Qur'an aya mimitian bismillah kecuali surat Baroah, surat At-Taubah teu aya bismillahan. Baroah, surat At-Taubah kurang sebutkan surat Baroah karena mimiti ayatna baroatun. Pada dina Al-Qur'an anu cetakan tihula aya di sisi na tulisan a'udzu billahi min ghadabil jabbar. Nu ayeuna mah teu raya. Nu ayeuna mah cetakanana. Dahara rade kurupa. Nu heula mah sok sanajan rupana cakueum, kertasna beureum, nya semu beureum tapi aya keneh tah. Jadi samemeh maca baroatun teu maca bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min ghadabil jabbar. Ti digigirna sok aya gitu. Bisi boga keneh Qur'an nu ti heula. Sok we eta mah. Tinggal ditinalian aya dina sisina belah dieu tulisan a'udzu billah. Karak we baroatun. Ya. Bismillahna lompat ka mana? Surat An-Nahl. Aya di dinya di bismillahirrahmanirrahim gitu. Ta'ud bismillah warattilil Qur'ana tartil. Ulah guru musuh macana cepet-cepet. Seperti keur diudag meong hayang buru-buru beres utamana lamun keur ngaji Yasin sok paheula heula. Seserebet ngaji Yasin teh. Sing tartil maca Qur'an. Teu Yasin hungkul setiap maca Qur'an tartil we. Entakan ayeuna meureungan keur di gemborkeun deui nyata dina keur maca Qur'an teh nu disebutkeun make qiraahna qiraah anu disebutkeun para tahfidz nya sebutna murotal. Ari murotal teh mah teu gancang. Aya deui qiraatna qiraat qori. Qiraah qori eta mah nu panjangna bahkan leuwih nya kusabab boga nada. Nu kuduna panjangna ngan 3, kur 2, kur 5, kur 6 bahkan leuwih eta mah. Eta na kusabab make qiraat. Qiraat yang qori gitu. Tingali we. Lamun keur qori mah nu diudagna naon? Nada. Seni gitu. Ari murotal mah henteu. Apa itu mau ngarubahkan nama kan? Nah, eta kan meunang ngaji heula gitu. Sehingga lamun urang mah kadar-kadar urang teu pati wau dina masalah nu kitu pan ngararaji heula ngaji qiraat gitu. Aya nu ngameunangkeunana. Mentak dikitukeun oge meureunana. Nya, urang pan teu nyaho. Urang mah teu nyaho gitu. Kunaon ieu kon macan panjang mujulengit jeung segala rupa. Urang mah na aya gagagegna gitu kan. Urang mah teu nyaho. Anggap urang mah bodoh gitu. Sehingga meureunana kumaha lamun nu kitu? Urang mah teu nyaho. Kudu neangan heula ilmuna. Karak bisa ngabenerkeun jeung nyalah nikmati gitu. Sabab meunang disebutkeun meunangkeunana ge meureun niat at-tajammal bi qiraah kalawan sora nu geunaheun macana supaya ngandung rasa resep kitu heula urang mah gitu urang mah. Terus meureunnan
wa ayyu addiya likulli harfin haqqahu nekanan kana hakna pirang-pirang huruf berarti kudu ngaji makharijul huruf minal adai wa alla yatroka sahifata mansuratan selain ti makharijul huruf oge tajwidna jadi nu diutamakeun meureunna maca pertamana tajwid heula panjang pondok idgham idhar ikhfa iqlab tajwid karena makharijul hurufna mana nu a mana nu a mana nu ha mana nu ha mana nu kha mana nu ta mana nu sa mana nu sya mana nu so lamun geus dipatahan mah teu beda pan ya mana nu do mana nu zo mana nu za mana nu da kita sebutkeun makharijul huruf engke aya sifatul huruf aya di sifatul huruf aya jaupiyah aya lisaniyah aya lisatiyah bangsa lisat bahasa huntu aya bahasa biwir seperti mim jeung ba di dieu mim ba di dieu teh ya eta sifat gitu sifat huruf gitu aya makharijul hurufna itu kan bagi-bagi deui gitu kungsi haritan di dia teh nyimpen buku tajwid buku makharijul huruf jeung sifat huruf ngan ka mana mah sa buku gitu harita kungsi dijang diajarkeun leungit di dieu teh menang nulis tina kitab gitu keur mah kitab nu tos heubeul ieu nu kaluaran tahun 70-an geus loba ku nganget entak ditulis deui eta tulisanna eueuh di kaki wari leungit aya nama gampang sebenarnya mah da tinggal meuli deui lah aya nya terus meureunnan wa alla yatruka jeung ulah ninggalkeun as-sahifata kana lembaran mansuratan bari anu di aurkeun jadi meureunnan lamun aya nu cara roplok wayahna pernahkeun ya jadi ngaraksa tina bacaanana idgham panjang pondokna sehingga dina tungtung Al-Qur'an lamun tamat aya doa menta dihampura tina lamun idgham bi ghairi mudghamin gitu ya jadi setiap huruf anu panjang teu dipanjangkeun nu pondok kalah panjang anu kudu idhar pek dibaca dengung nu dengung pek aya nu maca kieu sehingga dina doa khotam oge sok di rendengkeun bacaan doana menta diraksa menta dihampura dina kasalahan keur macana meskipun kitu ya meureunnan setiap huruf nu dibaca dina Al-Qur'an ngabogaan faedah sahurufna dijadikeun 10 kahadean meskipun can bisa benerna ya tetep maca Quran diajar babaletot oge tah da diajar ngaranna ge lamun geus teu diajar eta mah kaasupna jadi malunun kurang ajar eta mah gitu nya tah iyalah dina keur ngabahaskeun urang takdimul Quran terus nyimpenna kumaha cenah ayeuna tah wala yadoa ulah sok neuneun pauqahu sayan dina luhurna Al-Qur'an teh sayan naon wae eta Qur'an mah ulah aya luhureun Qur'an naon-naon gitu Qur'an eueuh ya mentakan aya tasbih ijahkeun aya naon ijahkeun Qur'an eueuh dina luhureun Qur'an mah nah jadi wala yado tong nyimpen pauqahu dina luhureun Qur'an teh sayan naon wae eta hatta yakuna abada aliyan sehingga disimpen eta teh dina kayaan anu luhur ya ala sairil kutub jadi kitab-kitab nu sajana dihandap Quran di luhur gitu. Komo ayeuna meureunnan Quran mah panghandapna ya terus meureunnan
lamun biasa dina lomari pan orang sok boga nya kamari dicaritakeun bahwa tina ta'adub teh nyimpen Quran pangluhurna dipraktekeun ku sareng teh disimpen eta Quran teh di pangluhurna nepi ka bulukan teh dibuka-buka da disimpen luhur teuing cenah teu kacokot nepi ka engkewe ri aya nu kamaotan diteangan deui yasinan bari jeung ditiupan heula da loba kekebulan eta teh keur nerapkeun cenah nyimpen dina luhur teuingan eta. Terus naon deui ya masalah sahijina urang meureun keur ngaji adab-adaban nya dina keur takdim Quran idza qiraatuhu di mana anjeun arek maca maka meureunnan wa ayyadauhu fi hijrihi dina luhur di luhur ya au ala syai'in baina yadayhi atau di cepengan ku dua panangan wala yadauhu bil ardi ulah sok dipenen dina lantai papan ardi di dia lain dina bumi papan kabeh disimpen di bumi meureun aya nu di masjid anu di bumi lain eta maksudna teh nyata ardi di dia mah dina lantai sehingga kemarin dibejakeun ulah sok disimpen di handap gitu. Bisa mah Quran angkat simpen we dina lahunan gitu. Lamun moal waka dibaca simpen we heula di mana butuh kada canak. Jadi lain sagawayah ngomong cek sorangan ieu tuntunanna wala yadau bil ardi ulah sok disimpen dina lantai. Jadi ngamana ardi di lantai we. Terus berenang wa allayam huwahu minalauh bil buzaki lamun tulis dina papan dina naon ulah dihapusna make ciduh deh gitu dihapus enak mah pernah aya geus make panghapus tuh nulis kieu gitu kan nulis kieu dihapusnya ku panghapus tadi teh mah ulah kitu badannan mukaan ayeuna ieu mah sok dihapus make ciduh bal yagsiluhu bil ma'i cenah lamun dina tulisan mah ayeuna ku cai we ngahapusna ayeuna pang aya panghapus zaman teh heula pan can aya nyadiakeun panghapus ieu dina salah sahijina meureunnan takdimul Quran jeung ngamulyakeun komo bisa ngaraksa dina pangeusi-eusina bahwa teu sagawayah dina cara maca terjemahanana sabab engkena bisi salah pahamna nya kudu balik deui kana Quran mah kudu sabab Al-Quran sebagai sumber hukum ngan geus nepi can otak urang kana nu dimaksud dina ieu Quran lamun encan maka meureunnan pasalu ahla zikri tanyakeun kana geus mampu ulah sok nyanyahoanan sorangan gitu eta karak sapotong nah betna terus nu kaduana supaya sampurna sabet meureunnan gitu nya bieu karek sapotong nu tadi teh adim kalama rabbi wathur ta somu nah, jadi sabet sampurna supaya urangna diraksa sagala rupana keur ngalaksanakeun tolab ilmu pake akhlakna tuluy bisa diraksa dina keur maca Qur'ana mawakna sucina oge lamun geus bisa beureun karak urukan deui ku urang jang sejenna supaya manfaat dialap manfaat jeung silih ngamanfaatkeun dina ngabahasakeun suci yeuh urang hate bahwa diajar lain jang dipamerkeun tapi jang diterapkeun sabab aya pan ngahajar neangan ilmu nepi ka pinterna tapi jang pamer gitu. Jang nyelak batur bahkan jang pakasaban
cek nu di dieu sebagian bahwa lamun ayeuna mun jadi pengajar bahkan wala tastaru ayati samanang qalila tong sok ditukeran cenah. Ieu ayat-ayat teh ku harga nu leutik. Mentakan lamun ayeuna jadi guru ngaji pek diburuhan ngun 15.000 dah enteng. Murah-murah amat. Tapi lamun aya nu mere 15.000 mere cokot mere mah. Ulah teh gawe lah ke kurang diajar asal mayar we 15.000 sabulan. Entong gitu mah. Murah. Mentakan ayeuna tukang ngararaji mah raraha nya. Tingali gara lamun aya anu ngaji kirok kori deui sajam-sajam acan lah juta udah mahal atuh eta teh ngan lamun rek dijadikeun pakasaban cek dina ilmu akhlak ayeuna entong sok ngalap dunya ku ilmu akhirat tapi lamun di kuliah dibere kumaha cokot eta mah jadi ditukeran seperti para ulama-ulama nu ngahaja neangan ayat-ayat ajang nyampurnakeun ahli politik utama entong ngahaja neangan ayat tu mana ieu seperti misalkan cek dununganana kaula teh meunang nomor anu 2 sementara ayat 3 aya nomor 1 nomor 2 nomor 3 neangan ayat nu sakira-kira ngameunangkeun kana nomor 2 neangan pan khairul umur awsatuha. Oh, panghade-hadena perkara mah nu tengah. Neangan tengah-tengah cenah. Neangan di dalil-dalil tentang eta mah lain nu kitu. Jadi keur ngabasakeunana justru urang teh perkara dunia bisa jadi akhirat, lain perkara akhirat ditukeun jeung perkara dunia. Keur ngabina hate, ngabina ilmu akhlak, ilmu tasawufna, lamun boga wiridan, boga sholawat, boga naon, pertama nama berarti dianggap cetek lah, lamun boga anggapan bahwa boga yeuh sholawat anu bacana sakiratus supaya anu anggap cetek keneh. Jadi harapanana eta sholawat nu ratusan menang capek ditukeran kana kahayang. Meskipun ayeuna cek panduanana ge di mana-mana hayang ngarepkeun dunia pek ayeuna akhirat utamakeun. Pek ilmuan nya sok aya ning bahasa sholawatan heula we. Nya ku sholawat sakieu bakal anu meunang tapi eta mah enteng keneh cetek gitu. Naon atuh urang tujuan ngariung maca ratib, maca sholawat, maca itu nyata hayang meunang ridho na Gusti Allah. Lamun geus meunang ridho na Gusti Allah dibikeun lah dunya teh gitu. Tong boroning ayeuna ngan sakadar duit jang meuli beas, jang meuli motor, jang meuli mobil. Cek puguhna radhiyallahu anhum wa radu an. Lamun Allah geus ridho naon lagi dibikeun. Ngan urang sing ridho maca sholawat teh maca aurad teh lillahi taala mentakan balik deui we ngabenerkeun kana hatena. Jadi lamun geus dina makom masih kening yang hareupan bahwa sagala rupa teh diharapkeun hayang ditukeran jeung duniawi berarti eta masih kelas cetek gitu. Urang teh kelasna eta keneh gitu. Arek ditukeran ku perkara-perkara duniawi. Urang gitu. Maca sholawat 100 lamun hayang anu gitu. Maca wiridan ieu lamun hayang kieu. Maca ieu lamun hayang kieu tungtungna tetegenan. Di mana teu laksana nyalahkeun we kana nu dibacana. Padahal mah urangna encan murni. Sementara di surat Al-Bayyinah nyebutkan ayeuna bahwa mukhlisina lahuddin. Kudu sing mukhlis, murni hatena karena Allah. Karak ayeuna ke nuturkeun supaya dibasakeunana isuk-isuk urang sok nuturkeun kana kalangkang.
Jadi kalangkang nu ti heula urang nuturkeun mungkin berang mungkin panjang mungkin pondok isuk mah kalangkang teh panjang harapan teh nepi ka ditu dituturkeun tah berarti masih isukeun pahamna lamun boga cita-cita nu jauh ngarepkeun ku eta jadi urang nuturkeun keneh lamun diisian deui hatena isian deui maju ka beurang ret ngaleutikan tah tapi masih kena dituturkeun ya kahayangna teh dituturkeun keneh tapi ngaleutikan mungkin beurang ret we kana istawa tep dina pada waktu geus manggih dina hatena kamurnian sagala rupa ditincak tah sehingga para wali mah teu butuh cenah kaula manu kieu mah dibere hidayah kerajaan ditinggalkeun tahta ditinggalkeun harta banda ditinggalkeun lah ditincak nu kitu mah maju deui tah tina istawa teh da sakedeung ret we akhirna nu kangen teu butuh cenah nu kitu mah di mana semakin maju makin dituturkeun jadi lain nuturkeun maka gindingan heula hate supaya urang ieu lain butuh teu butuh menyebutkeun kos nu nya lain teu butuh keneh urang mah ngan berusaha supaya ulah loba teuing disetir panjang harapan nu jadikeun rupek hate capek pikir rupek hate capek pikir keur mah awak dipake gawe pikiranna kaditu ka dieu hatena rupek geus we utak ngabasakeun keun lah awak nu capek udag-udag kahayang awak mah capek tapi hatena sing tenang aya dina pada waktuna istirahat aya waktuna ibadah aya waktuna kasab aya waktuna dina surat Al-Baqarah dibejaan bahwa ieu bumi jadikeun hamparanana langit dijadikeun ayeuna atapna dina surat Yunus disebutkeun bahwa peuting jang istirahat beurang jang pakasaban depan urang mah kur sakadar nolong teh pan macana sehingga can nepi geuninganan aya dipandu hayang eta teh yeuh istirahat teh kieu jadi poean peuting teh dibere jang istirahat beurang dipake jang usaha kabeh jang usaha terus henteu kabeh jang ibadah terus henteu bahkan dina poe Jumaah disebutkeun dina surat Jumuahna idza nudiya lis-salati min yaumil jumuah pantasiru aya naon fasalu astagfirullah idza nudiya lis-salati min yaumil jumuah fas'au ala dzikrillah buru-buru geuat eling laksanakeun salat Jumaah tapi lamun geus beres we pantasiru pil ari geus beres mah nya sok we ari niat deui aktivitas deui kitu nya dituntun heug wae ayeuna tah gawe di mana datang waktu Jumaah salat heula geus beres mah salat Jumaah balik deui kan aktivitasna masing-masing gitu. Dina waktu peutingna walayalin dina waktu peuting pake we istirahat supaya isukna bisa fit deui gawe deui gitu. Da geuna lamun nuturkeun eta mah gitu nya. Nu sakumaha dijadikeun panduan dina kahirupan. Terus meureunnan sesat terakhirna wasu batu isruna ari cabang anu nomor kabaraha 20. Nah, tadi 18 mah ngagungkeun Quran. Terus at-thaharah susuci. Tadi mah maca Quran teh kudu suci, maka nu ka-20 nama kudu suci. Sabab ayeuna dina keur ibadah oge Allah ngadawuh di dieu nyebatkeun bahwa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
idza kumtum ila salat. Hei jalma-jalma anu arariman, di mana-mana arek ngadeg anjeun kana salat, berarti rek ngalaksanakeun salat. Pagsilu wujuhakum, kumbah tah wajah anjeun teh. Wa aydiakum ilal marafiqi, leungeun anjeun nepi kana siku duanana. Wamsahu biruusikum, usap tah ku anjeun naon ruusikum, sirah. Engke dina ngamaknaan sirah nyaeta aya sebutkeun iradatil hal. Naon wae dina sirah teh? Sa'run, buuk, berarti nu diusapna buuk. Ada disebutkeun bahasa ruus di dia mah sirah kabeh. Nya sirah. Aya dina sirah teh pan aya buuk, urang maka tutup. Ada nu gunonya sirahna we nu diusap teh. Ada nu aya buukan. Naon nya buukna? Apakah nu diusap ka handapna? Sehingga nu ngamaknaan dina berbagai madhab oge dina keur ngusap sirah teh beda-beda. Dina keur ngadefinisikeun lapad wamsahu biruusikum. Cek ayeuna madhab Syafi'i mah nyaeta sa'run, usap sabagian deui untuk kabeh gitu. Aya nu kudu kabeh gitu nya. Da ieu pan Quran sumberna terus kana hadis tuluy ku ulama dibereskeun sehingga aya fikih sunnah, aya fikih madhab gitu. Sehingga ditaliti supaya meureunhan ieu kumaha nu buukna kandel seperti anu kos sarang engong nya. Anu kitu gimbal eta rek ngusap sirahna kumaha? Pan moal nepi disebutkeun sirah apa ieu? Sementara buukna kitu. Berarti kudu bisa menterjemahkeun tah kan nepi ka dinya na gitu. Nyari nu buukna biasa-biasa mah nyanda. Dikitukeun nya ka tukang balikeun deui. Naon disebutkeun ayeuna nepi ka ti hareup nyokot cai ti dieu rek ti tukang balikeun deui ka hareup. Ngamaknaana sirah. Sirah mah nyata ti dieu nepi ka tukang ka dieu. Sehingga tina bagian ti dieuna nya tah ieu kan batasan wajah. Ieu wajah dieu tah. Wajah nya ka handap ka dieu di cirian ku ieu jakun. Terus ngamaknaan sirah berarti ti dieu. Tina jadina buuk ka tukang. Nepi ka dieu tah. Terakhir jadina buntut kusir gitu. Nya. Tapi lamun buukan atawa buukna teh jadina di tengah tadi ti dieu. Apakah ti dieu? Kitu. Ante. Kumaha lamun ayeuna buukan sama sekali pelontos. Apakah kitu dibalikeun ka hareup? Sehingga tadi dia lah ya perbedaan-perbedaan aya cuma kitu hungkul. Jadi meureunhan secara tegasna bahwa dina keur ngamaknaan ngahartian deui dina bahasa wamsahu biruusikum aya tafsirna diperjelas bageurna musonif gitu ya. Sabaraha hiji tah wajah pagsilu. Terus wa aydiakum leungeun dua nepi ka sikuna. Terus sirah. Tilu wa arjulikum ilal ka'bain. Suku nepi ka mumuncangan. 4. Sakitu teh anggota. Jadi di mana idza kuntum ila salat faksilu wujuhakum kubah beungeutna. Terus leungeun dua nepi ka siku. Terus sirah jeung suku beres. Geuninganan di urang mah aya kokocok heula. Nya, aya kekemu heula, aya irung, aya ceuy. Nya. Kumaha eta? Nah, eta mah sunnah. Nu jadi fardu wudu nama nyaeta meureunnan anu disebutkeun anggahotana dina wudu nyaeta nu 4.
Nu dua deui nu bangsa makna nyata niat jeung tartib nyusun nu sakumaha cek di dieu mimiti wajah beres wajah kana leungeun gitu tina leungeun kana sirah ulah nu mana we sakarepna ngubah teh kadang leungeun beres leungeun kana suku tina suku kana sirah tina sirah kana beungeut tah teu tartib ngaranna ternyusun. Terus ayeuna apakah sebutkeun pikeun urang kumaha cara ngubah jeung cara ngusap beda pan mana nu ngubah mana nu ngusap ari ngaranna ge ngusap beda jeung ngubah mah berarti kudu ayeuna sampurna ngoloncorna cai di luhur nepi ka handap dikosokkeun gitu tah ari ngusap mah nya kitu ngusap ngaranna beda. Terus ulah nepi ka ayeuna sok seperti nu suku biasana mah kitu gua teh deh nya kana cai keran anu nguceur sukuna di kitu-kitu eta mah lain ngubah tah di tieu dicitana ge wa angsilu arjulaku sukuna dikumbah ari kumanya dikosokan sehingga diatur tatina pikih mah kumaha cara ngumbah beungeutna kumaha cara ngumbah leungeunna kumaha cara ngumbah sukuna lain di esor-esor hungkul cai kadang muncanganana ge teu kakumbah garing keneh gitu atawa tungtung siku garing keneh gitu enggak basuhan gitu tinggal nonton geuning budak kumaha hari wudu gitu kadang aya kolot nu bubudakeun sok tara dicaram hese gitu nya budak kadang ge budak mah ieu kolot geus bubudakeun dicaram lain carameun da tiba bare toge kitu lah cenah wudu mah heuh tiba bare to wudu mah kitu ngan taraptina sampurna supaya ibadahna katarima syarat rukunna lamun geus katarima syarat rukunna jadi sah nu nyampurnakeun ditarima jeung henteu salat mah lain urusan gitu yang penting mah urang katarima syarat rukunna oh syaratna kieu rukunna kieu sah we tah salatna gitu dina palebah ditarima jeung teu mah eta mah lain urusan urang gitu oh sia mah teu ditarima salatna ge kitu lain urusan urang urusan urang mah syarat rukunna gitu teu nemu beres ya. Terus meureunnan eta teh lamun keur dina kayaan urangna keur sehat wal afiat wudu kitu teh nya sehat wal afiat kumaha lamun keur gering ieu potong digip dibengker nya nu potong atawa nu raheut kadang sok aya raheut deh dipelasan ari nu potong mah puguh meureun teu bisa gerak-gerak acan ieu nu raheut tek dia dipelasan tek teu dibuka-buka diplasna teh dikumbah jeung dipelasan nepi ka hideung gitu sing kade eta teh nya diatur dina fikih matarabtina sehingga meureunnan kudu nepi tah si cai teh kana kulit gitu asak amun asak mah gitu moal teu ka kitu atau urut salon pas nyeri huntu buka heula nya sakirana henteu ngajadikeun madarat mah kumaha lamun madarat dibukakeun glontor getih tah eta mah meunang meureun euna raheut nya urut naon raheut ieu teh lamun dibuka madarat maka nu diusap nu mana nu dicayanana pan nu ieu hungkul ieu mah jeung ieu henteu maka ieu diusap cai nah dia pan ieu henteu sabagian tayang campur berarti double tangajina nyaku cai wudu nya tayang cara nu potong
nu kieu tadi gieu pan ieu beuneunan teka kena anu wudu maka ieu ku tayamum malam kitu berarti campurnya wudu nya tayamum pan beuneunan aya syarat tapi dia kudu ayeuna tarapi cek aya sabagian mah ayeuna nya udah da ieu mah teu bisa dikumbah gitu tos we nu bisana teu tah ieu mah kudu make double gitu enggak seperti Jumaah ongkoh lohor ongkoh gitu ya eta memang enggak eta jadi ulah langsung wah dar kieu da urang ngacan manggih gitu teh salagina lamun hayang nutuhkeun kana hukum berarti pas alu ahla zikri sok tanyakeun kana ngarti kumaha kieu teh oh nya mun parak urang teh rada geunah gitu gitu teh lamun sehat lamun gering berarti aya madaratna sok ganti we tong ku cai ganti ku tayamum praktek atuh ulangan sakadar ngaji hungkul kumaha tayamumna nya di tayamum ge di bejaan tayamum nu kahiji pagsilu wamsahu wujuhakum musap pamun teu lain ngumbah ku tanuh dikumbahnya diusap dorbataen cenah 2 kali gitu terus leungeun gitu eta lamun jadi eueuh sukuan eueuh buukan teu tayamum ukur ieu we ukur 2 anggota hiji wajah 2 leungeun teu tayamum ke lah karasa lamun rek umroh rek haji pasti ngalaksanakeun tayamum eta lamun keur kayaan dirubah tina wudu jadi tayamum wa in kuntum junuban lamun anjeun dina kayaan junub fatahharu maka susuci nyata aya cai nya mandi lah lain wudu tama lapat tahharu di dia mah mandi mandi anjeun teh susuci mandina wajib deh wa in kana junuban mah kumaha cara mandi junub tah ngebahas deui dina hukum fikih mah gitu dari dia mah kur kitu hungkul fatahharu suci disebutkan mandi lain kumaha cara mandina henteu mentakan teu ieu na dak ulama barangkali gitu orang tinggal takdimna ka para ulama teh tah lamun kerek mandi rek junub rek henteu ulah langsung kana sirah ulah langsung kana sirah kecur entong entak sok loba kacaritakeun ngageledag di kamar mandi jadi langsung kana sirah kecur ieu kan aya hawa panas mana atuh Kanjeng Rasul ngawartakeun nyaeta sampean heula baseuhan ya. Hari pertama na kumaha nyata sampean baseuhan mah eta heula si kehedna kumaha si eta heula kumaha heula ngisang heula jadi ieu mah lain ngabahas ieu nah heuh eta ilmu fikih gitu dipetakeun eta si eta heula kumaha beres karak sampean katuhu nya baseuhan dina sampai ya langsung niat apa membaca acan baseuhan we heula baseuhan dan dina ketentuan nana ayat 2 kieu menyebutkan bahwa kan nu kahiji mah an-niyatu nu kadua takmimul badan nya nyampurnakeun nyorabahan cai kana badan rek diniatan teh mimiti mangga nawait turap al hadasil akbari jadi tinggal gejur-gejuran anggota badan suku anggota badan dengan anggota badan rek curug kungku gitu anggota badan rek sehingga surambahan heula surambahan karena karasa ke hawa panas tina awak ti luhur mimiti lamun ayeuna ti luhur heula agecus maka potensi otak nu ti dieu panas langsung nyebar ka dieu ka handap
sehingga ruas engke di mana ayeuna ngageledag teh suku dina kayaan keur teu siap gitu. Ya. Nah, jadi ti handap heula suku di basihan panangan basihan belah karak weh meureunnan kana bagian anu inti sirah terus awakna ya. Bahkan ada Kanjeng Rasul mah belah kanan we terus ya, kanan kiri gitu. Kanan kiri ya orang mah penuh gujus gitu. Nu paling genah ka mana tuh nyebur ka wahangan lawan kakulah teu pilih-pilih tah yang gejus pan zaman Kanjeng mah eueuh ulah mentak dibere warta mah deh gitu jeung dia pan caina teu saloba cara diurang paneuh meureun sing tingali atuh logikana mau cenah tong main akal-makal paneuh petunjuk nya urang nuturkeun kana kaidah sunnah tapi tingali secara logika nah di ditu lain sumber cai para gemani gegejuran cara urang entakan wala tusropu tong sok leuleuyeuheun ada caina atuh pan beda nya da sebenarnya mandi saember ge mahi saember leutik teh anu ukuran 25 ge mahi sebenarnya mah alamun tarapti mimiti ti luhur ulah desret kahandap mahi sebenarnya opan lamun nempo indung budak mah teu beak nenon teu nyesa teh saember gede teh sabaskom gede teu mahi gujurkeun deui teh cenah asa teu pararugo mandi saeutik mah cenah padahal mah ayeuna meureunnan aya panduan-panduanana intina meureunnan di dieu wa in kana junuban fatoharu mandi wajib junub mah wa in kuntum mardo lamun anjeun dina kayaan gering aw ala safarin atau dina keur perjalanan aw jaa ahadum minkum minal goit teh BAB nya aw lamastumun nisa nyabak paantel kulit jeung awewe palam tajidu ma'an teu mangih cai ya patayam mamu tayamum soi dan tayyiba nah lapan soi dan tayyiba teh ku taneuh anu suci ya. Disebutkan pledug debu bahkan ayeuna tayamum dina kapal apa nu eueuh etaan da dibersihan wae kursi pan menang bersihan aya henteu saban kitu sok kalau merek dipake cek ilmu akalna nya kapal pan sok dibersihan atuh aya debuan ti mana maknana maka di dieu anu sebutkeun apakah kudu mawa taneuh gitu urang jadi nu arek bararangkat haji teh merawat taneuh dicarekan sing hade tidinya jadi teu bisa secara tekstual teh kitu nya urang ngamaknaan lapan-lapan teh jadi perlu ngaji aya mantekna aya ma'anina aya bilagahna sehingga pan anu 12 dikaji teh lain ngan sakadar cukup da ngaji mah tahfidz Quran terjemahan beres teu kaji sampurna eta mah sumber utama gitu Quran jeung hadis sasesana supaya jang ayeuna kana kaidah-kaidah nu teu bisa kaharti seperti mantek bilagah ma'anina maka eta tanu nyampurnakeun supaya meureunnan dina keur ngahartian lapan teh teu sagawaya sok bletak-bletuk we pan asa supaya we gitu nya diterjemahkeun samarangan gitu ari tayamum mah di dieu ge pamsahu biwujuhikum lain pagsilu nya pamsahu usap we wajah anjeun wa aydiakum jeung leungeunna tah aya nu ngamaknaan lapan di dieu tingali wa aydiakum minhu nepi mirpakoen teh pan di luhur mah nya
Pamsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki. Marofiki itu mirip pakuen siku dua nah. Ari ieu dina pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Henteu aya ilal marofiki. Sehingga aya nu ngamaknaan sebagian akur we leun sebutkeun leungeun teh tina batasan ieu nepi ka sikuna. Kan aya nu ngajarkeun gitu keprok ka dieu dibalikeun gitu nya. Aya dia nu cukup jadi ieu hungkul sakieu gitu. Jadi engke tong aneh. Oh cenah aneh eta mah. Da urang mah bareton nepi ka dieu. Nya. Tayamum nepi ka dieu tah. Gitu. Jadi si keprok geus dikeprokeun pan kana taneuh gitu nya. Kana dinding keprokeun terus pan sok urang mah dibimbingna kieu nya. Nya dia terus nah dieu tah. Kan teu ka dieu. Engke tong aneh lamun aya teu dilepaskeun. Beres. Jadi aya bidor batain teh. Teu aya. Aya teu salah samaroh. Teu aya. Nya sabaraha kali bilanganna teu aya. Jadi sakali. Ngamaknaanana tah. Mada kieu pagsilu wujuhakum urang sabaraha kali? 3 kali. Nya. Qadar bari jeung nawaitu rafal hadasil asgharu li sibati atau nawaitu wudu'a li istibati sholati atau kumaha eta mah niat bahasa lapadna beres eta nyokot deui cai salah samarrah cenah gini 3 kali balikan jadi mah teu disebutkeun bahkan dia pamsahu wujuhakum ngusap sekali rok deui kitu hungkul beres olah urang macan manggihan pan ti heula mah keur aya TV keneh keur aya TV magrib sok aya adan sok nembongkeun video anu kitu kieu bahkan anu di rumah sakit rek salat make tayamum gitu. Ceula oh ieu mah kieu berarti anu manduna gitu. Urang pecan manggihan bahkan geus pernah tayamum jang salat encan pannya urang mah karak nyaho ya, laksana encan cara ilmu jamak kosor iraha sok jamak kosor iraha jamak kosor ini tanda jauh getara jamak kosor teh kudu init ya jauh ento jamak kosor nyata sehingga lamun ayeuna berangkat umroh berangkat haji atau berangkat jarah jauh eta bisa jamak kosor di mana naik kapal berarti bisa tayang keur mah jamak kosor tayamum deh eta mah depan jauh meureunna jamak kosor tayamum deh meraktekkeun gitu. Kan anu can pernah ngaji sama sekali ya tutur akhirna tuturut teh lain muning da muning anu tayamum muning meleladokan muning matara tayamum jadi lain tuturut muning tuturut anu dihareup gitu. Nah ye ditutup ku pangandika Kanjeng Rasul bahwa at-tahuru satrul iman ari suci teh eta jadi sabagian syaratna iman ya. Kunaon disebutkan sabagian syaratna iman itu disebutkan syarat mutlakna iman gitu ya. Sebab ayeuna satrul iman satengahna atawa sawarehna tina iman sabab urang sok tara lajim kana suci beda jeung para ahli susuci
urang mah sakalina batal wudu deui sangeuk puas geus kepalang kajian teuing teh nyoba Quran sok ganu ngaji Yasin atas teu gaduh wudu menimbung deh wudu deui teh bener teh embung gitu sangeuk lah ya teh lain embung wudu sangeuk pada ku wudu gitu teh wudu can batal tapi wudu deui eta tajdid nganyar-nganyar leuwih hade gitu. Urang ge sok hayang nu anyar teh nya segala rupaan anyar ari palebah wudu mah sok sangeuk nu anyar teh kadang wudu isya ku magrib wudu deui alus henteu da meunang keneh gitu. Bahkan kan kantos aya nu wudu magrib nepi ka subuh salat subuh teh ku wudu magrib gitu banding ku teu batal eta jadi at-tahuru satrul iman jadi ari suci teh eta jadi sabagian tina syarat iman jadi geuningan susuci teh kaasupkeun tina cabang iman sabab dengan sucina urang teh meureunan mersihan anggota badan nepi ka dijadikeun eta ning definisi naon teh sok dipajang kebersihan sebagian daripada iman nanti anado patu tapi ngabala wae teu diterapkeun ongko anado patu minal iman tapi miceun runtah di mana wae lamun ayeuna urang suci badan suci awak suci imah suci patempatan disebutkan bahwa cek dina fikih suci teh lain ngan sakadar awakku ungkul tina hadas jeung najis maka baju oge baju nu suci tempat oge tempat suci bari bersih miceun runtah kamar ieu ulah tasok di mana wae gitu wayahna lah diajar nerapkeun jadi ulah nungguan heula nitah kurang we praktekeun gitu. Jadi aya sampah urut jajanan budak teh buru-buru asupkeun kana tong sampah ulah sok digoer-goer dina juru pantok langsung ya nu beunaan ku urang mungkin ge sok budak nempeun nepi ka nya nu anak nu leutik ge enggak boleh buang sampah di situ harus ke tong sampah gitu. Jadi ku ningali dibersihan ku urang ge nempeun simpen budak teh nempeun ka ku urang teh disimpen kana tempat sampah jadi budak teh nyampah jadi dicontohan lain ngan sakadar nitah gitu urangna gitu daek heula gerak ulah sok ayeuna ngan sakadar nitah hungkul ari urang nadur we di mana wae gitu eta berusaha di rumah supaya ngajadikeun nadopah bersih geus bersih nya suci dan dina masa susuci di dieu mah komo lamun keur boga budak leutik mah anu masih keneh ngorondang pek sok ngompol tah diatur kumaha cara ngabersihanana gitu kadang sok dilapkeun ku urut eta ompolna eta tukalah nambahan budak ngompol mah carana eta dibersihan teh ku eta deui atuh ngalegaan bener teh kapan si ompol eta di dinya nguyumangna dibuka calanana teh dilapkeun ku eta ku si cai ompolna atuh ngalegaan lain kitu sebenarnya cai nu ompol nu eta calanana geus pisahkeun neangan lap nu garing ret cenah garing karena lap nu garing karak saberesna garing diempel gitu jadi itu ngalegaan umat ramet ka ditu lamun budakna encan nyusuna naon cukup dikepretan ku cai ge ari geus barang dahar mah wayahna kudu dibanjur kan eta kaasupna najis mutawasit gitu jadi ulah dietakeun ku cai ompolna urut nanti baju ngompolna atuh ngalegaan jadi najis kabeh gungna gitu ieu tata carana oke eta mah nah ya. Bahkan
hasiat lamun urang tina daek suci terus mah Sayyidina Ali wasiat ka Kanjeng Sayyidina Ali diwasiatan ku Kanjeng Nabi dina kitab Wasiatul Mustofa geuningan komo dina Muraqil Ubudiyah mah ida asabatkum musibah ya Ali fa antum la tawaddu. Hei Ali, di mana datang musibah ke anjeun sementara anjeun teu wudu maka salahkeun mah diri anjeun. Fa anjeun la yutahhir sementara anjeun teu suci. Jadi datang tidagor cilaka sagala pepek urang teu suci salah urang kayaan kotor. Dina kotor kitu biasanya sok jauh tina eling. Apan urang mah kitu lah. Eta dohirna nya dohir tina susuci wudu mandi baredan kitu nya ima awak baju jeung tempat ari maknawina baredan susuci teh lain ngan sakadar dohir hungkul suci teh lain dohir hungkul lain awak hungkul lain baju hungkul lain tempat hungkul nyata teh nu kudu rada minang dibersihan da baju oge ganti unggal poe mandi sapoe 2 kali minimal atuh urang ge dibersihan hate taubatan rada minang kumaha minangna idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidunubihim. Nah istighfar sehingga ada raman gitu. Istighfaran sebab berenang ti dieu lamun inna taubat ieu samana tobat ieu teh bagian tina wudu nu sifat batin wan nadamatu jeung nalangsa watarkul golli lamun ku wudu kitu teh urang bakal jauh tina kana langsaan wudu batin oge watarkul golli jeung ninggalkeun kana ngunak-ngunak ada ku tobat teh ngalepaskeun hate murni gitu. Jadi ngunak-ngunakna leungit berkurang lah ieu dina cabang 18 20 Quran jeung susuci. Dah yang masalah terperinci na dina masalah susuci mah orang balik deui kudu ngaji kana bab fikih nya. Ieu mah sakilas lah. Sakitu heula wallahu a'lam.